Bismillahirrahmanirrahim. Asluhu bismin Fahudifatil amjatil kasratil istimali wa tawilati ba'ui wadan anha pasaro bismin utawi asali lapad bismin bismiku lapad bismi fahudifatil hamjati mangka den buang alhamjatu opo hamjah likasrotil istimali karena ake kanggone Allahu aslu bismi arya salna lapad bismi bi ismi eta lapad bi ismi ngangge hamzah tuluy pahudifatil hamjati dipikeun hamzahna naon sebabna likasratil istimali karena loba kapakena jeung hamzahna hamzah wasol di mana kahempet cicing di antara dua kalimat eta si hamzah sok eueuh karena cikoeda alwaslu hamjon sabitun latas bitu ila idab tu dibihi kastas bitu wallahu alam bisawab wa tawilati bahwa dan anha pasura bismin urang lajengkeun kin di lain hari di lain waktu atanapi di lain kesempatan moga-moga manfaat arek belajar nyurah atanapi orang sasarengan nyurah kitab awamil mudah-mudahan aya manfaatna jadikeun keuntungan supaya aya sampereun kinjaga di akhirat